Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti nuku abdi dijanjikan, aya part selanjutnya, nyata part 2 gitu nya. Mohon Masih di project Green Harmony Resident. tahap Tilu Kang. tilu. Ya kalau resan orang teh Kang Andi nuju aya di Sinang layar. sanes maksudnya teh nuju aya di titik project nanya. Mohon Kang. Tah itu tahap hiji, ieu tahap 2, ieu lebet ka tahap tilu. Ayeuna urang cobi ngebahas piuna we lah. Mohon Ya, Kang. piuna we heula. Engke review mah insyaallah. Langsung direview we. Mohon. Unitna. Ieu katinggal di dieu Kang Andi, pemandangan Gunung Manglayang. Oh, mohon jelas pisan Kang. Jelas pisan. Ieu nawiskeun piuna ge pemandangan Gunung Manglayang. Terus itu Masjid Al Jabar di dieu ge katinggal. Ya. Mohon ketinggalan. Ieu suasanana pami enjing antara pisonten. Sejuk pisan ieu teh. Kawasanana memang kawasan lebet, kawasan Bandung Utara. Jadi ieu suasanana tos raos pisan. Ieu salah satu unit project IPU mah ada jelasnya. PU City Light, kami wangi ieu ketinggal lampu-lampu kota teh. Terus enjing-enjing sonten pegunungan perbukitan di wilayah Bandung Timur. Gunung Manglayang, Palasari. Di ditu orai tapak ka ditu teh Kang Ani. Mohon. Nyamung ka Lembang Kang Ani ka ditu teh. Mohon. Sekalian orang emping ka ditu Kang Ani. Sampai Iya salah satu proyeknya. Ieu ge nuju progres ieu teh nya. Ieu urang naloskeun terkait coupling anu biasa direview. Mari kita ieu teh coupling 10 sareng coupling 12. sanes Anu bade di Bumi Kang mah kitu. sanes couplingnya tuh. Nuhun, Pacel bumi. eta. Bumi nu nuju di progreskeun. Nuhun. Rumah yang sedang progres menuju akad serah terimanya. Mohon. Gitu nya. Laras. Betul. Keun we urang campur adukeun lah. Kadang-kadang bolak-balik wae eta bahasa. On progres teh. Urang tinggal ke jalan ge ieu ke payuna mah di paving block. Posisi jalan. Oh iya gitu nu coupling 12 teh. Iya gitu nya. Bumi nu nomor 12 teh. Atau napi nu mana Kang Andi? Kirang terang Kang. Nu itu nya. Sok ngiring we heula tuh. Yang ninggal. Nu ieu urang tinggal heula nya. Mohon. Teu tampak muka tinggal Kang Andi. Ieu tampak mukana tos aya naon displam. Terus aya garis simetris itu Kang Andi. Sok review Kang. Tinggal kaluhur, kepengker heula. Ka ditu Kang Adina. Oh, Tinggal abdi tapi dugi kaluhurna. atuh ketinggal. Tosnya kedal. Itu saya garis simetris. Jandelana ge ararageung. Tos aya roster, tamana tos aya, karpotna sabaraha meter ya Pak Andi? Kinten genep meterannya Kang nya. Genep Sampai meterannya. 5 meter lah. 5 dugi ka 6 meter kan karpot tos aya tali akhirnya. Mohon. Cobi cikan orang ninggal kalebet. Pak ngiring kalebet. Ayeuna Pasien Ieu teh. Palestina salitnya. lantai teh kunaon ieu teh? Granit? Keramik ieu mah nya. Keramik. Keramik ya. Keramik kasar. Keramik kasar. Telur. Ieu kalebetna Di granit Kang. tos kangge granit ukuran 60 ka 60. 60 ka 60 terus ngagaduhan jendela bukaan hiji. Mohon. Ieu teh pencahayaan kalebet gitu nya. Eta pantot di naon Kang? Panto Pul kayu. Kayu. Uluh. full kayu ieu mah. Tahu disebutna teh? Panel kayu nya. Panel kayu. Di ruang tamuna ieu kalaresan bumi teh nuju di custom lebetna. Oh, biasa di custom ya. Biasa di custom jantan ka ibu bapak teteh akang nu ninggal video ieu terkait unit link atau unit bumi anu aya di Green Harmony Resident. Ini tampak muka mah teu biasa di custom kan. Mohon. Jantan lebat nama tiasa. Oh, betul biasa. Lebat nama tiasa. Luar nama ngerasa we nya. Itu ya waiting list. Mohon. 2 unit deui gitu. Oh. Siapa cepat dia dapat we gitu. Mudah-mudahan we informasi bermanfaat ngabantos oge nya. Mohon Kang. Ieu dilengkapi ku ieu ruang tamuna cukup luas. Ieu kalau rasa nuju di custom standar nama dapur teh dilebetnya. Mohon. Dibongkar deui geuning. Mohon. Kamar lagi dikunci ini. Oh. Jantan ngagaduhan kamar 2 di pasien wastafel. Itu hanyalah halaman pengker. Ya abdi kangge ka ibu bapak bilih anu priyogi terkait video lebatanana. Insyaallah pami urgen mah nyuhunkeun ka abdi aya di abdi gitu nya. Ieu mah sementawis gambaranana we heula. Di taman pengkerna. Taman pengker ge itu cukup luas. Cukup luas, jantan didamel di ruangannya tiasa keneh gitu nya. Mohon. Damel ruangan tiasa keneh atau napi didamel naon namina teh Kamar tempat kolam ngopi. ikan apa intutnya? Nya kolam ikan, rumput sintesis kangge amengan murang kali tiasa keneh.
Iya pintu lagi memang tos naon cek angan itu Sorolok, sorolok sosorodotan losor. bolosor pintu lagi terus kange frameless door gitu iya kamar kaduana standar nama kangge unit itu itu aya jandelaan jadi jandelaan mung dipasihan 2 itu lumayan kapangker ya Ya beli tambahan juga namanya Kang. ya di custom iya teh orang coba keluar deui Mangga. Pasien mau di prepri Kang, dikunci tadi. iya pilih dikunci gitu WC teh iya mah dikunci Ke bulan begitu janten kangge kamar mandi ieu sadayana teh tos ngangge naon namina teh kani shower kloset duduk Mohon. nya di pasihan shower sareng kloset duduk ieu nuju progres sadayana ieu teh cobi katinggal ka dieu mandi tuh dina tampak muka ge hampir sami sadayana coba ieu Kang Andi kurilingkeun weh kurilingkeun Resepnya Kang ya. tampak mukana hampir sami sadayana ya unit di dieu nuju progres sadayana sakali deui diemutkeun ka ibu bapak teteh akang anu hoyong uningan spesifikasi detailna kantun tinggal weh di bawah deskripsi video ieu ras engke ku abdi disimpan spesifikasi unitna tipena dugikeun ka aya promo atau napi henteu engke dicantumkeun ku abdi di dinya terkait skema bayarna tiasa cash keras tiasa cash bertahap tiasa KPR gitu Kang Andi nya Terus pilih aya nu bade dikonsultasikeun mohon. kantun klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi video ieu Amina nya gelembung ya. ieu suasanana memang raos gitu naon namanya sejuk gitu Di pasian anu Kang. Iya di cai di pasian teh. ya itu di pasihan So, rumput ge hiji. di pasihan pri rumput gajah rumput gajah tong nyengir Rumput gajah. rumput gajah itu jadi rumput nu ararageung Oh, jadi aya cai di taman gitu mohon. malah ngadangu mah di pasihan lampu taman Oh gitu. da ieu Kang cai ngocor saya. tapi dalar sih mas sanes euy jadi lampu taman ge di pasihan lampu taman di dieu Itu repi caina Kang. Aduh, Iya, saya hoyong ningali caina biasa dileut teh. oh nya ayeuna keduhan bumi sae pami cai nawon mah percuma nya Terus nomor hiji teh cai nya Lurus, di bumi Kang. teh. Di caina herang teh Kang. herang atuh kasep tuh tiis caina ge Tiisnya ada Tiis. masih daerah perbukitan gitu Pak teh. kumaha ieu teh closing wae kan nih Closing weh. closing wae nya da aya nu dituju deui gitu nya Saya ayeuna panginten Kang Danu mung sakitu tiasa ngajelaskeun atawa napi ngainformasikeun seputar properti di wilayah Bandung Timur mohon. tepatna di Green Harmony Residence Mohon. Sindang Laya Arca Manik Kabupaten Bandung welahnya masukna tapi rasa kota leres Mohon. segitu penginten ibu bapak teteh akang anu ninggal video ieu hatur nuhun sateacana anu masih setia di channel properti Kang Danu sareng channel Rumah Kang Andi. anu teu acan di bubur bodas bubur Bodaskeun konengan acan. gitu nya Mohon. hatur nuhun ka ibu bapak sadayana mudah-mudahan informasi bermanfaat Amin. biasa ngabantos Amin. mudah-mudahan sadayana nu ninggal video ieu sing dilancarkeun rezekina Amin. sing dipasihan kesehatan keselamatan gitu sarang Pasien. diwujudkan sadaya cita-citana agaduhan bumi enggal di tahun ieu Amin. sakitu pengenna aninya Terus Kang. ayeuna abdi pamit Kang Danu pamit Kang Andi pamit. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sampurasun Sampes.